Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Ainur Fatimah ti kelas 7A. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Aki jeung Balon. Aki jeung Balon karya Ami Raksa Nagara. Berat teuing lengkah Aki ngukur jalan. Kota Bandung geus biasa ku Aki mah dilengkahan. Di baturan sobat ngaran rancatan anu rantuy digantungan barang-barang kaulinan. Kakapalan, kuku daan, tarompet henteu tinggaleun. Geus biasa unggal poe ka unggal jelma nawarkeun. Ujang, eulis, yeuh tingali barang Aki geragaleh keur ameng engke di bumi. Aki da abdi mah hoyong balon. Dedeh teuing kasep di Aki mah henteu aya. Niupna oge Aki mah geus teu kawasa. Ripuh teuing da kedah nganggo tanaga. Ari Aki sakieu nya kakolotan. Mending oge kasep ieu yeuh kokoleceran. Lamun angin muterna teh aduh jeung tarik pisan. Resep teuing engke ameng lulumpatan. Aki ka dieu ketek da abdi mah moal meulik. Ulah kitu kasep abong ka aki-aki. Ceuk sepuh mah kasep ngahareuyan teh pamali. Hiji, dua, lengkahna teuing ku berat. Aya hate mileleuwang paur umurna bret pegat. Teuing di mana si Aki tetep nya matuh. Boa dina iuh tanjung atawa di payung layung. Nganu nyata kulitna asak ku poe. Aki mun ngajoprak di sisi jalan saha teuing nu nulungan. Aki mun ngajoprak di jambatan di mana aya pamatuhan. Aki mun umur pegat di jalan saha anu ngarawatan. Aki rek ka mana lamun panon poe sare. Sakitu anu kapihatur kirang sareng langkungna neda dihapunten anu saageng-agengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.